congkel ku bangsat satu isina duit 266.450.000 nu tilu itu lampun ke desa Sangga Sanggan Acan. Kajadianana teh penting-penting poe Sabtu tabuh 0145. Kumahar-maharna eta bangsat lian ti teu katohya ku satpam. Teh karekam CCTV deui. Ai guyur-guyur saenggeus salah saurang masyarakat lapor ka Polsek Pailekan. Polisi menuju patroli langsung meriksa ke tempat kejadian. Horeng merek bae mesin ATM BRI di Leuwih teh aya nu nyongkel. Untuk Sunda News, abdi Fedesa Wulandari ucapkan hatur nuhun jeung perlias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.